Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Nabi Abdi Windy Nur Asri, Abi ti 10 Farmasi. Abdi di dieu bade ngadongeng, judul dongengna nyaeta Si Kabayan Ngalatutut. Cek ninina, kabayan ulah es beurang teuing, eueuh gawe pisan sia mah ngala-ngala tutut atuh da arinya tu mah hayang jeung lauk wae geuning. Cek si kabayan, kamana ngalana? Cek ninina, tuh ka sawah ranca. Anu loba mah ka sawah anu geus meunang ngagaru. Leos si kabayan lempang ka sawah kanu meunang ngagaru. Didinya katembong tututna loba ranta rancaina heran jadi tututna katingali kabeh. Tapi barang diteges-teges ku si kabayan kalangkang langit kaciri tina cai. Manehna ngarasa leuwang ningali sawah sakitu jerona. Padahal mah teu sajengkal-jengkal acan, siga sajerot soteh kaciri kalangkangna. Cek si kabayan dina jero pikirna, ambu-ambu ieu sawah jero kabina-bina, kumaha dialana eta tutut teh, lamun nepi ka teu beunang aing era teuing ku nini. Tapi eta tutut teh sok dialaan ku jalma, dek dilegetan bae ku aing. Geus kitu mah si kabayan leos ngalaleugeut, barang geus meunang dibeulitkeun kana nyere di jeujeran ku awi panjang. Sabab pikirna erek ti kajauhan bae ngalatututna moal deukeut-deukeut da sieun ti kejebur. Si kabayan ngadekul ngaleugeutan tutut geus sapoe jeput, tapi teu aya bebeunangan ngan saukur hiji dua bae. Kitu oge lain beunang ku leugeut, beunang soteh ku kabeneran bae. Tutut keur calangap talapokna katempelan ku leugeut, sakitunya kop jadi beunang. Lamun teu kitu mah lungkut moal bebeunangan pisan, sabab ari dina jero cai mah leugeut teh teu daekeun napel. Komo deui tutut mah da aya leuleueuran. Ti imah ku ninina di dagoan geus ngalasalam sereh jeung koneng keur ngasakan tutut. Lantaran amleng bae tuluy disusul ku ninina ka sawah. Kasapang si kabayan keur ngaleugeutan tutut. Cek ninina, naha ari kabayan ngalatutut dileugeutan? Cek si kabayan, kumaha da sieun ti kejebur deuleutuh. Sakitu jerona nepi ka tembong langit. Ninina keheuleun si kabayan disungkrukeun brus ancrub ka sawah. Cek si kabayan, hehehe, hei deet geuningan. Mung sakitu bae anu kutiasa ku abdi ditepikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.